wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa. Salami 5 menit kapayun. Simkuring Tiara Pramesti Hermawan bade ngarencangan pamiarsa dina acara Reman News. Warta anu mimiti dipidangkeun nyaeta ruksakna jalan di daerah Nami Calung, Sukamanah. Jalan anu ngahubungkeun daerah Sukamanah jeung Panyadap Majalaya geus kacida ruksakna. Loba jalan anu ngalegok kacida jerona. Anu matak nyilakakeun pamake kendaraan utamana motor. Pamiarsa sadaya tepang deui sareng simkuring Imam Baki Alamsyah dina acara Reman News. Simkuring di dieu bade ngalaporkeun kaayaan jalan rusak di daerah Nami Calung, Sukamanah, Majalaya. Jalan Nami Calung, Sukamanah, Majalaya anu ngahijikeun daerah Sukamanah jeung Panyadap kacida ruksakna. Seueur pamake kendaraan anu protes kusabab jalanna anu atos parah pisan ruksakna. Nalika usum hujan, eta jalan teh sok banjir. Logakna oge sok katutupan ku cai. Anu matak nyilakakeun anu ngalangkung ka dinya. Geus loba pamake kendaraan anu cilaka kusabab logakna anu gede. Katambah katutupan ku cai. Cek warga nu di dinya, ieu jalan teh deuk diomean ngan nepi ayeuna acan keneh. Warga miharap ieu jalan gancang diomean ku pamarentah satempat. Kusabab jalan ieu teh kaasup jalan alternatif anu ngahijikeun jalan daerah Sukamanah jeung Panyadap. Tim Liputan RMC TV. Dapat ibu ngenaan jalan anu reksak eta. Di deui abdi kan ulah ulah ka Majalaya, Majalaya. Kadang-kadang abdi teh sok sieun gebis komo deui naik keretek mah aduh ampun ning aweuh pisan. Jararo karena teh jalan anu awalna teh. Itu mah mungkin enak-enak direskeun bapak pemerintah tempatnya. Nami Calung reksak, ibu pernah ninggal kecelakaan di jalan Nami Calung? Kantos nih, pakai sarita teh ibu di Majalaya, naik keretek, karena naik motor. Nah, masa sarita teh jalanan teh nu jeumeum, udah hujan habeung, ngatawis mangsa ngelegok, anu kitu teh. Teh, uling. Nah, tos teh, nah si garotong atuh kuno sanes. Maka pendapat ibu ngenaan jalan anu reksak eta? Nah, ayeuna mah ngal dilareskeun we jalan eta. Menurut pendapat ibu mah margi tos hancur pisan eta mah sanes reksak deui neng eta mah hancur we kitu. Enten upami biasa malah pemerintah setempat atau pemerintah pusat diajarkeun mah cenah ngal dilareskeun kitu eta mah. Kumaha pendapat teteh ngeunaan jalan anu reksak ieu? Kuayana jalan anu rusak ieu janten ngahambat arurang sanu bade angka sakola teh kusabab si jalan teh logakna teh jarano janten lami gitu dan kanggo angkat sekolah. Numutkeun anu tos diwawancara, ieu jalan teh ngarasahkeun pamake kendaraan anu ngaliwat jeung warga satempat anu imahna di daerah dinya. Utamana budak sakola anu sakola di SMA Negeri 1 Majalaya. Tim Liputan RMC TV ngalapor.